wargi di Gelora TV, tantosna dina wengi ayeuna teh urang teh kasumpingan 2 bintang eta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring Yayang Ona Rudi Duamor sareng tim, kru, manajemen, staf Ade Gelora TV ngawilujeng ke Wilujeng Bogoran Siam 1442 Hijriah. Hapunten karena samudaya kalepatan lahir sinareng batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan wilujeng wenginya kanggo ka wargi-wargi Ade Gelora TV di mana bayana. Pantosna simkuring dina wengi-wengi ayeuna teh ieu mah urang ngobrol-ngobrol santai. Wargi-wargi Ade Gelora TV, pantosna dina wengi ayeuna teh urang teh kasumpingan 2 bintang tamu. Anu biasana mungkin sok muncul di RCTI, Oceh gitu nya mohon. Anu hiji terus biasa muncul di layar kaca, layar cermin, layar cembung. Ta aranjeunna teh wargi-wargi di Gelora TV-nya anjeunna teh mangrupikeun pengamat atau pemerhati Ciamis, Kota Mani Ciamis. Pantosna aya Kang Pentil, pantosna teh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tah Kang Pentil teh pemirsa mangrupikeun salah sahiji seniman nu aya di Kota Mani Ciamis tercinta. Kaduanya pantosna teh aya pengamat, pemerhati oge di seputaran Ciamis, hanya ge sami selaku jurnalis oge kitu nya mohon. Tah wasana nyaeta Om Heri. Om Heri itu sponsor di Kabupaten Ciamis karena nya ge mangrupikeun pemerhati Ciamis. Tah dina ngobras ayeuna ngobrol-ngobrol santuy gitu nya. Sebenarnya teh nyambungnya ngobras. Jadi kok jadi santuy? Ya kan santai jeung santun jadi santuyen gitu ya. Jadi ini mah ngobrol-ngobrol santuy saja gitu ya. Tah jadi ulah aya kata lanong kesel ulah aya eta teh. Upami aya kata lanong kesel cenah lanong tepurun lanong keke ujujurna kana lanong. Imun kan orang mah iman kuat, imin kuat. Jadi tidak influensia gitu ya. Alhamdulillah virus kudu ini nyalur kudu bahagia, ceria, enjoy, jangan panik. Ya walaupun kita itu yang namanya yang anu namanya jalmi kan seueur pisan berbagai macam masalah gitu nya atau napi musibah. Tapi kita mah tetap enjoy gitu nya. Jadi tema nu ayeuna hikmah copit lah tuh. Nya, jadi salarasna mah pamirsa Ade Gelora TV urang teh kudu kreatif di masa copit dina masa Covid badai kreatif nama eta mamangga teh langkung kreatif bikin YouTube, kreatif bikin seni, bikin karya sanes kan semangat biasa. Malahan mah Bapak Bupati ogenan sareng Bapak Wakil Bupati oge Bapak Ketua DPRD Kabupaten Ciamis parantos ngawanti-wanti ka urang sadayana melalui anu aya di BP 2D Iya, BP 2D Badan Promosi Daerah nyaeta aya Gatri. Nah, ari ngaran-ngaran Gatri teh singkatan. Nyaeta Galuh Nyentrik. Bener teh? Iya, Galuh Nyentriknya. tourism. Galuh Nyentrik tak urang ogenan seniman kudu nyentrik. Milenial ya. Milenial, lagu gabah. Apapun yang kita kerjakan itu harus memberikan nilai hal yang positif. Iya. Jadi tetap bisa eksis di masa pandemi. Etan. Gatrik teh eta mobil nu siga bus. Oh, anu biasa ngopi teh ya. Nya, anu bisa nu angin gelebukna asli. Nya, eta Gatrik, Galuh Nyentrik deui. Galuh Nyentrik. Malahan mah aya bis Cikobis, Ciamis, kopi. Oh, nya.
bus pariwisata dikemas jadi bus biasa ngopi, Biasa tapi ngopi. bisa nanti Kaplek. ya meeting di dalam terus Ya. biasa touring sambil wisata, tapi di dalam perjalanan bisa rapat, meeting atau acara nanti. Nah, eta teh enak ka ciga pemirsa. Mirah. Kalarasan enak bayarna oge mirah. Di dalamnya ya oleh-oleh Aya Ciamis, oleh-oleh kopi Ciamis. asli Ciamis. Nah, gitu. Eta teh raos ka cida lah. Kain. Sok mangga kan tuh naik wae ka Gatrik oge ka non bus kopi Cikobis, Cikobis non ya Cikobis sama Cikobis sama Gatrik. Kan naiknya di mana dah? Kan pernah Komplek Islamic Center itu Oh, terminal benar, di Hmm. Badan Promosi Kebudayaan Daerahnya. Nah pemirsa tadi kan Mang Penti di dia ayeuna ngalih mari Suten kan tadi. pan urang kudu nyentriknya. Ya, pemirsa nya kieu. Heeh. Kumaha tah? Dina copit tetap urang. Ya, Iya. udah optimis dong elektrus di copit. Nah, gitu pemirsa. Lipsus parantos ngalipsus. Heeh. Jadi urang mah protokol kesehatan 5M, bahwa 3M, 5M, 7M. Ikutinya lu. Ikuti. Tapi ternyata saya hijinya penting nu kirang disosialisasikan Heeh. ka publik luasnya eta imunitas Heeh. dalam tubuh eta Hmm. justru anu pondasi nu kedah di jadi pondasi seluruh insan lur. Nah, hasil Lipsus penyelidikannya baik dunia medis, dunia religius dan dunia apapun gitu. Ternyata inner beauty lur. Itu kekebalan tubuh itu kan hati dan rasa. Nah, itu pengendalian itu penting. Jadi di sana mencek tauhid mah keimanan ya, imunitas keimanan. Tapi baik menurut medis maupun agama budaya apapun, ternyata kuncinya adalah kebersihan. Nah, Jadi kebersihan pangkat kesehatan, ya. kesehatan pangkat kekuatan. Itu kebal imun. Jadi bersihkanlah hati. Nah, jangan Perbuatan. jangan Itu mempunyai kuncinya itu. iya, jangan mempunyai hati melekmek. Nah, kotor makanya. Nah, iya. Itu masih copit mantul lur. Balik ini mantul. Kuno hati bersih. Nah gitu teki hilap tingali dina channelna Aherwan Ya. Aherwan Aya dirinya liputan. liputan khusus kanggo edukasi oge nya Beres. kanggo urang sadayana hilap panginten yang mana menuju bingung gitu ya yang mana teh bingung aing ngomong naon Itu sih cuma menikmati. Ngobrol. nikmati angin gelap heeh tah ayeuna rek naros kayak yang mana kan ada yang makan ngobrol santai Ngaler ngidul, ngulon beta. yang onak bisa ngasupkeun gajah kana kulkas teh. Insya Allah hari Senin Kurima anak lagi serba tiasa gini Kumaha carana tah? saran mah gajahna ditewakeun aja. Heeh. Lebet kan Om Dimsu. Karena nyamuk. Ya kan mana penting seri kan. Seri itu sehat lebih daripada baut. Iya daripada bagus. Jadi- Oh gitunya. Jadi pamari bisa teh ngasupkeun gajah kana kulkas. Bisa. Kumaha carana? Nah, urang teh nengan kulkas nu salureun gajah. Kumaha aya? Wah, Kumaha? jadi kumaha tuh. Nah, jadi carana kieu. Lamun ayeuna urang Jadi aya tata ngasupkeun- rucing. lamun ayeuna urang aya ngasupkeun gajah kana jero kulkas gampang. Tinggal dibuka pantok kulkasna, Ya. gajahna diasupkeun kana kulkas. Terus Tutupkeun pantona. Lu gajah aya dina kulkas. jero kulkas. Bisa gitu. Bisa dong. Gajah naon? Kan ngomong lagi nan tata rucingan. Gajah hidup. Heeh. Tah ayeuna Om Heri bisa teh ngasupkeun kuda kana jero kulkas. Bisa. Kumaha carana? Nah, bukakeun kulkas pantok kulkas asupkeun kudana. Yang Kana kulkas. terus tutupkeun deui. Tutupkeun deui. Nya moal bisa. Nah, Kapan aya gajah na jero kulkas? Sareng kuduna. booking. Jadi kuduna. Dia bagi. Kedua orang melirik kulkas. Jadi kuduna buka geula pantona, gajahna kaluarkeun, kudana asupkeun kana jero kulkas. Tutupkeun. IQ-na sabaraha 1000? 1000. Satu keluarga menurut 1.500. yang pemajikan. Sertifikat imun. Heeh. Tah tutupkeun Pantokna pantona. aku copit loh, Bang. Jadi kuda aya dina jero
dina jero kulkas. Udah kudu cerdas. Kudu cerdas. Jadi kan orang diwajibkan harus mempunyai kecerdasan, tapi dengan hal yang positif. Harus bisa. Nah, terus ayeuna masih tatarecingan. Lamun dibandingkeun ayeuna gajah jeung kuda tarik mana lompatna? Lamun dibalapkeun. Pertama terus pada terangnya lu. Mana? Pertanyaannya menarik. Menarik. Udah tuh. Gajah. Kuda. Gajah. Ini mah saya pro Icin, kontra. icin. Kuda. Hah? Kuda. Kuda kulari kencang. Berarti kuda. Tah, numutkeun simpul mah Gajah. gajah nu tarik lompatna. Cobain nanti. Saya numpahkan kuda, didinya numpahkan gajah. Jadi tarik mana heula ye? Kuda. Tarik kuda, tarik gajah. Nah, Cuma penjelasannya. penjelasanana lamun sabada ayeuna dibalapkeun kuda jeung gajah berarti tarik gajah. Kunaon pangna ayeuna tarik gajah? Kusabab kuda dina jero kulkas. Balik deh ke tadi nyambung kene. Arek kumaha? Anjir. IQ-na 1000. Nyambung kene. Nyambung. Saya telnya loading. Nya eta sapertos tukang nguseup. Dah. Eta tulucingan sadengkap. Nya. Cek si cepetnya. Ya bener. Tah, ieu mah ieu nya tukang nguseup ieu mah. Sok aya tulucingan cenah binatang sainaon anu huruf O na aya 5 cenah. Oh. Warna 5. Orai. Bisa. Orai. Terus namanya Orai mah O nangan hiji, ieu mah Jangan. Orai. orai terus udang tina u-nya. Wedang bisa. Itu benar ya Wan. Oh naonnya binatang sai anu huruf O na Halo, aya 5. keong. Salah. Aya eta keong. Janten yang terang ngaranna. Lalu kah? Lalu terangkan. Janten kieu pamirsa. Umurnya kudu emang kudu kaharti. Ya pokona 5-nya. Kudu kaharti. Jadi begini. Hobi. Jadi begini pemirsa di Galura TV, jawaban artinya eta bogo molotot. Oh na aya 5. Oh nu kahiji. Bogo 2. Go 2. Molotot. 3 jadi 5. Jadi bogo malohok. Apa tuh nama orangnya? Beneran. Oh, Malatnya 5 nya. Sajanten kitu ya. Nah, bikin ningali bogo nu aya nu hirup nu malotot. Kitunya pemirsa di Galura TV janten Ayeuna sok naon pembeli Ketarucingan. Iya, saya masih sulapan ya tinggal di tangannya. Cing turu cing sabaraha hiji. Tadi sakilat naon-naon cing turu cing sabaraha hiji. 5 ada. 5. Sok, geus we jawabanna 5. 4. Nah, iya. Naon alasanana? 5 dia. 5 kan ieu rama 5. 4 mah da nu tadina 5 ya disebutkeun hiji jadi kieu kan jadi 4. Karena nu tarucingan nu narucingkeun nu bener mah. Nya, jadi sabaraha hiji? Cing turu cing sabaraha hiji. Kan cing turu ucing sabaraha hiji 4. Ieu bener 4 tapi salah. Turu ucing Oh, jadi nu turu 5. ucing Kang. Jadi judulnya Cing turu ucing sabaraha? Cing turu cing. Turu cing. Ditarehkeun biasa. Oh, jadi ucing judulna teh Kang. Lamun ucing turu naonna heula? Ai kana ucing ya. Lamun ucing turu naonna heula? Turna. Salah. Lamun ucing turu naonna heula? Ya mana? Buntutna heula. Salah. Uluna. Hah? Ulu. Salah. Geus lah 2 saya mah jawabanna salah kabeh. Salah. Salah. Yang kayak mun alus ditarucingkeun deui. Heeh, ucing turun naonna heula? Nya naikna heula. Pira ku jujuk turun ya kumaha. Nah, ini mau rampik heula artinya kumargi kan aya iklan nu bere ngalangkung heula. So. Oh, hatur nuhun ka wargi-wargi di Galura TV anu parantos Satya Mancep. Di dieu aya iklan anu bere ngalangkung. Engke baris video. Sareng heo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuri Yayang Ona Rudi Duamor sareng tim kru manajemen staf Ade Galura TV ngawilujengkeun
Wilujeng Bogoran Siam 1442 Hijriah. Hapunten karena semudaya kalepatan lahir sinareng batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo Bapak Ibu guru sadaya di Ciamis atanapi di mana we ayana oge masyarakat sadaya anu nonton video ieu atanapi YouTube ieu mugi kersa ngaluangkeun waktos kanggo akreb Ade Galura TV. Warga di Galura TV, tantos nanti uidei sareng sim kuring yang mana di dua mor masih dina ngobrol santuy. Tantos nanti ayeuna teh nuju seur pisannya Ya. anu namina Marudik, tapi henteu tiasa. Teu tiasa mudik. Jadi sedihnya Sirina kumaha teu tiasa tepang langsung sareng keluarga. Kumaha teu carana? Tantos nanti urang ngobrol-ngobrol gitu nya ngobrol-ngobrol pengalamannya sareng Om Heri di Palihan Jakarta Pusat, sareng ieu Mang Pentil di janten kumaha Mas lain Betawi mah kan Tanah Abang. ya Jadi, Bang. jadi gimana Bang, menurut Abang gitu ya, Ya. sekarang kan katanya sih, bukan katanya, emang udah pada tahu ya nggak bisa mudik gitu Bang. Menurut Abang gimana Bang? Nah, Abang kan ini ada air mata sampai tidak keluar nih. Sedih. Gak bisa mudik loh. Mudik tuh kan ke tanah kelahiran, Iya, tempat Ane dilahirkan. iya. Ane dilahirkan di kampung, ya di Ciamis di Panjalu. Ane usaha di Jakarta, nggak bisa mudik. Pernah Ane pakai mobil sendiri, pakai bus, pakai kereta api nggak bisa. Disuruh puter balik. Ane sedih. pakai delman aja tuh, Bang. Lama mungkin kalau pas nyampe udah Idul Fitrinya udah ini. Jadi Abang itu berarti waktu tadi pakai nyetir pakai apa? Avanza. Mobil. Avanza mobil. gitu. Berarti Mas ya, Om Heri ini nyetir dari Jakarta ke Ciamis sambil nyanyi. Nyanyinya apa? Betapa mahalnya sih. Bener malah. Padahal Jakarta lain malah. Itu ya bener sedih sekali. Tapi kan kurang teh kedah menghormati nyobian mudik sudah atau Jakarta. Jadi Ane nanti dengan keikhlasan, dengan tauhid ya, Ane akan silaturahmi via online dan Ane akan minta jasanya ini ya yang mana ya, yang ahli apa tuh editing. Jadi Ane mau order, mengucapkan minal izin ke yang Ona, foto video, dan nanti juga akan dibikin apa ngerasa yang bisa silaturahmi video call itu apa 4G ya. Nanti panggilkan lur sekeluarga saya bisa live. Paling begitu. Kalau Mas Pentil gimana? Di Solo Selama mentok Jawa. kemarin nggak mau pulang ke Pak Joko yang Solo, ngelarang Jawa. Ke Solo gimana? Ya, jadi gini, kita kan merasa pasti sedih lah, karena kita tidak bisa pulang ke kampung halaman kita. Padahal bekal udah ada. Oh ada, udah disiapin dari sejak kemarin-kemarin kan. Tapi ya gimana lagi, ya kita kan nggak bisa balik. Iya benar. Ya terkecuali kita baliknya aja ya. Atau pakai kirim barang aja, kargo itu bisa. Cuman Lambang tanda cintanya. iya, cuman tapi Mas Erinya itu pakai lakban aja di dalam dus. Oh bisa ya? Ya bisa lah. Nanti kalau nyampe ke Ciamis langsung mudar gitu. Wadah. Langsung. Nggak mau kita kira itu bisa semua. Bisa Iya. modal ya? Iya bisa mudar. Tadi kan Mas Eri bilang sedih ya. Paket. Nangis ya? Udah hilang, habis air mataku. Aku yang enggak nangis aja lah.
Jadi udah dipakai sama Mas Heri dia nangisnya ya. Di jurusnya gimana nih Solo? Ya Mudik. kalau dari Solo sih tentunya nggak boleh untuk mudik. Dikarenakan kan sekarang itu digembor-gemborkan jangan mudik dulu. Takutnya nanti Terbalik. penyebaran COVID-19. Jadi kita itu harus manut sama yang namanya kepemerintahan. Ya, karena kita di sini itu ada pemerintahnya. Jadi kita itu harus manut sama kepemerintahan. Kumahnu di pendo baik. Nah, Jantan kalau misalnya memaksakan ya rek pulang di jalan teh nu megat gitu nya. dipegat deui. Tambah sedih pasti itu. Dipegat deui wae. Nah, lamun Dipegatnya di mana-mana ya lo? di mana-mana Di bae. provinsi, DKI. Jangan lupa. di kabupaten sekat semua sampai kecamatan desa juga ya. Iya. Jadi sekarang mah ya bagaimana lah. Jadi berlakunya besok tanggal 6 Mei. namanya Serentak iya, penyekatan. betul. Dari sekarang Tetiasa tanggal- ditawis-tawis Ento. kayak toleransi. nya ento bisa. Jadi mau tidak mau kedah online. Iya, aku juga nanti bilang ke keluarga bahwa aku nggak bisa pulang. Jadi aku harus cari istri lagi di sana. Ya. Jadi dosa apa ya lembur ulang nepikeun ka tong lipat pagi jeung lembur. Ya itu lembur boga dosa loh. Ke saya. Nepikeun dilarangkeun. Tapi dah kalau aku mah begini ya, Om. Oh, kita nanya, kita tanya. Kalau ya yang mana gimana? Oh iya, ya yang mudik ke mana? Kalau aku sih, Orang mana sih? aku orang Cigugur Ciamis Pangandaran ya. Jadi kalau mau mudik, ya rek mudik we gitunya. Sok sana os di jalan teh nu megat. Ulah mudik cenah. Nah, ulah mudik bisa teh. Kan ieu teh aturan pemerintah. Iya. Nah, aku tinggal ngajawab. Punten bade nyekat, Oh, bisa. bade nyekat. Kemarin Kumaha ada petugasnya tebaloho lu. Nah, Nah, ini pakai jurus anyar mah bisa mun pakai mobil plat nomor masing loba. Eta Asup bisa. Bandung letter D. Bisa. Pasang asup Ciamis letter Z. Udah aja COD ya. Nu legalnya lu. Legal aja. ya jadi begitu pemirsa Gelora TV, lamun bisa teh urang teh tiasa mudik nyantos we manikanena secara video call. Panginten kamari kan tina UMKM terus kareginya 1.200.000 terus tina PKH, PKS nah PKH bansos karenging ka eta teh kateke di pesekeun rokok cenanya pesekeun kana kuota bae. Oh iya bener. Bener. Kol-kolan Halus idenya ya. sareng Jadi Bagi-bagi duit dari ke kampung. beli baju ke oleh-oleh lebaran karena kuota. kana kuota ke Jadi ditonton Yang bisa nonton hubungan kemana-mana. nonton Ade Gelora TV Jangan hilap beli kuota. ya sama Aherwan channel. Isi kuota sebelum lebaran. Jantan kitu pemirsa di Gelora TV saupamina wargi-wargi kareng bantuan bansos gitunya mohon teh kayang dipesakeun kana rokok cenanya mohon pas teh kayang dipake naon gitunya tapi kan kumargi aya nama dilarang mudik pesakeun kana kuota teh seueur pake muka YouTube ada Gelora TV Iya, langsung di like Iya. sareng Aherwan. Akhirwan muncul hanya di Ade Gelora TV. Ping. Ayo iklan lagi ya. Kepada masyarakat Tatar Galuh Ciamis, khususnya pada umumnya masyarakat di Jawa Barat, kami mohon like, share, and subscribe channel Ade Gelora TV demi berkembang channel ini. Kemudian masyarakat bisa secara update mendapat notifikasi terkait dengan video-video terbaru dari Ade Gelora TV. Jaya terus Ade Gelora TV. Wargi-wargi Ade Gelora TV tadi orang parantos bercengkrama, tos cumarios, tos naon teh ngobrol santuy. Tidak masalah tarucingan, tidak masalah mudik gitu ta. Ayeuna saatna urang sesarengan kumargi waktu satu yang kapan tato nasim kuri yang mana di dua umur kita undur pamit. Jangan lupa sahur. Pring, I love you. Akhirnya undur pamit. Aherwan undur pamit. Salam pemirsa. I love you. Hatur kamu sadayana dipungkas waeku
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.